Kemudian dikawinkan ku Gusti Allah tu Kangjeng Nabi Adam teh duduaan Masya Allah lempang dihandapkeun tangkal kayu anu rindang cicintaan ngan sakadar duaan makhluk Allah manusia teh kakarak Adam jeung Hawa di sorga ka kaler ka kidul kawetan ka kulon duduaan encan nyahueuna naon ngan silih toel toel ku Kangjeng Nabi Adam irungna ka Siti Hawa noel deui toel gadona engke ditoel deui gadona masyaallah karing pipina ditoel ku Kangjeng Nabi Adam atuh Siti Hawa ge noel aju ditoel beheungna ditoel deui ditoel handapeun beung mal diteruskeun wae iya teh nyaritakeun kitu atuh kitu bae nyaritakeun jahanam nyaritakeun sorga ieu nyaritakeun toel di mana cenah kiai sok nyanyahoanan ai eta liyaskuna ilaiha wa ya'lifaha atuh penerjemahna kos kitu terjemahan sesuai jeung terjemahanna na tentremna Kangjeng Nabi Adam silih peluk Kangjeng Nabi Adam teh leumpang di sorga ka mana bae selalu babarengan